Oh iya aparat desa ku getol-getol teuing Gusti nu agung. Tah anu kieu aparat desa teh kudu dikukut can paeh mau ka dikubur. Jadi contoh tuh. Jaba ieu kotakna geus pinuh. Ditamahan kieu. Sae pisan. Kumaha atuh ka warga teh kudu kumaha sok? Kedah rajin cika abdi we lah jadi percontohan abdi di desa teh supaya ulah barana di lokasi di lingkungan teh dus naon daripada diduruk dibangpaatkeun ka tempat. Aya aparat desa nu lain kumaha tah? Nya aya anu sadar anu labuh. Benten-benten Pak jalmi lah. Oh gitu. Kumaha we tuang hayang jeung asin jeung daging hayam. Laporan atuh ka dunungan lamun aya aparat desa teh rabuh teh Ya gitu. kayak diartoskeun aya nu labuh. Nu labuh aya, nu ngejelig aya, nu sadar aya. Seueur lah ngaran jalmi kumaha we tuang. Tapi anu penting mah nya urang teh. Nah, urang penting ibadah we lah. Ibadah we nya. Ada berenang sebagai contoh, sebagai figur di pemerintahan di desa supaya contoh ke masyarakat. Amin. Sampah meureun sarupat sampah teh saur Bapak Gubernur pada Dembri adi ge saur Bupati. Ai kata-kata teh ka Pacamat teh kumaha? Mun ka Pacamat nya alhamdulillah setiap Pacamat abdi mah ayeuna mah atos ieu di Keresari mah Pacamat teh aca nginstruksikeun bak sampah ge abdi mah sareng palurah atos ngadamel supaya percontohan di desa lah. Ayeuna ke warga masyarakat terus abdi teh beberwekan teh di desa teh kasih contoh kan lepatnya. Nya. Kedah contoh yang baik lah. Well pokoknya mah karya sari teh. Karya sari teh gitulah. Cing balageur lah, cing saladarnya. Assalamualaikum enggak.